Oke guys, jadi sekarang itu kita lagi mau ke hutan. Kita tuh baru nyampe, soalnya tadi nunggu reda hujan ya, jadinya jalanannya licin. Alhamdulillah. Kopi aja, paling apa? Apa api dulu. Api mix. Kopai Apa? dalam belum. Merah. Pop es. Dicoba bah? Dicoba diminum. Pop es Rasanya apa, Bah? pakai air panas. Rasanya apa, Bah? Rasanya Anjing manis keasam-asaman. Keasam-asaman. Kadaharan orang kota. Kadaharan zaman ayeuna mah kieu guys. Zaman now. Zaman now. Aduh. Zaman now. Pemuda masa kini. Pemuda Parubaya, barudak insya Allah makmur. Aduh. Mantap. Mantap betul. Nikmat guys, reda hujan langsung ngopi di saung Abah. Ku Mang Ibo. Di saung Abah. Sebutin gak lokasinya, Yus? Sebutkan atuh. Janten lokasi. Jadi lokasinya guys di Indonesia, Jawa Barat. Di Ciherang, desa naon? Desa Cijambu. Ciherang, desa Cijambu, Kecamatan Tanjung Sari, Sumedang, Jawa Barat. Abah Suhe. Viewersnya guys mantap. Jadi kalau mau main-main ke sini silahkan inbox aja. Dukun. Nah, ini Chef. Abah. Abah itu di mana, Bah, itu? Iya teh, orang di Padepokan orang teh. Depokan. Padepokan nyin. Padepokan dog lojol. Aduh. Anu nyebarkeun bibit-bibit cinta ka barudak murah anjing. Kanggo ngajaga lingkungan anak ameh hirupna teu kabobodo tenjo. Alah, kabobodo tenjo guys. Aduh. Jantan dia dukun naon namina dukun naon? Sanes dukun. Abah Anom. Ari euy sareng saya. Hilap deui abi aduh. Aduh, abi hilap. Abi. Sok. Hah? Hilap abi. Joko. Bebas abi mah. Heeh. Ya, Ngopi heula atuh. ngopi. Sareng Abah saha ieu? Siap. Net, cara ngopi nunggueuna. Aduh. Anjing yang wajib tegal pernah tetah man. Asli, rujit dah langsung bari jil orang leuweung dah sigana ka dieu geura. Teuing ada wajib nama mang itu dinya. Jadi kieu buat Ya sareng Abah saha? Abah Didi. Abah Didi, Ramana. Abah Didi. Oh, sesepuh sesepuh saung ieu guys. Padepokan anak. Padepokan di Padepokan Depok. Aya nu ngomen. Anu teh geus sama heuh di Facebook teh. Padepokan dog lojol. Ini kenang-kenangan.
barang lebah pemilihan duanya. Enak Anu teh. ti urang hari teh aya keneh teh. Aduh. Mendesak ka wing mere. Kena eta. Kene. Aya keneh. Segan. Aduh, Jadi hangat. sengitnya. Ari anu tadi mana? Iya. Iya nya. Nyobian bismillahirrahmanirrahim. Naon ieu teh? Jampe harupat itu. Menjauhkan. Kalau memberi kelana. Moal ka dulu. Rawasan saung teh bah. Rawasan. Ya. Alhamdulillah. Rawasan mah. Letakan. Hmm. Nembe ka dieu. Nembe. Nah, maksudnya nembe ka saung ieu gitu. Oh. Dari ka tempat ieu mah pernah sababaraha kali gitu. beberapa kali nembean ka dieu mah ka Ka saung. saung ieu mah. Anu di luar geus panen mah. Tos aya nu diajar. Aya. Aya. Ieu berarti acannya. Kan wayahnya karek ada rieu hungkul karek bade hiji dua nya bah Ini dua. paling kanu bulan setaan lah April Mei Nah bulan opatan lah mulai panen Kopi teh. kopi teh. Hari kopi teh sabaraha lami bah mun hayang dugi ka panen? Lami prosesna ge hampir 3 ka 4 lah, 3 ka 4 tahun. Lumayan. Tapi lamun geus Tilu ka 4 tahun. Waduh. Tapi lamun geus loba mah gampang panennya bah. Terus eta mah terus setahun sekali belajar ayaan mah. Terus unggal tahun ayaan. Buan. Tadi mah teu melak keneh atuh siapa mah? Teu melak ti anu di bibit. Subhanallah. Di alit Seueur kene, kieu di bibit kene. di bibit juga ka eta teh di eta heula di ngademe persemaian. Terus gua jengka nambe di Dua jengkal teh berarti sebulan. Dua sasi. lebih Kalau nu hari tadi mah eta. sih ge mulai panen. Heeh. Kopi mah prosesna ge lami pisan hampir 3 tahun, 3 ka 4 lah. Jadi 3 tahun maju ka 4 Ka 4 Waduh. ayaan Namina kopi naon bah? Ieu. kami pisan. Arabica. Aya Arabica kate, Arabica anu pucuk coklat gitu. iya nu Pucuk anyarnya bah hejo, aya anu koneng warnana teh nu koneng. Warna koneng. Warna koneng kopi masih langka teh. keneh kopi Arab. Brazil Warna koneng. di urang cenah Nah, ayeuna aya kopi naon jagur. Hmm. Kopi jarang gugur sih. itunya Ya, tuh jenis itu tuh. Berarti langki gitu. Langki. Lami di. Lami. Jantan. Sami wae, Oh sami. sami wae. jadi pareatna Lain ai bedana naon? variati etana rasana kanu rasana Oh kan rasa. jeung kanu buahnya kan namun beda tanu jagur jeung anu di Balalu teh itu beda Oh. jadi penghasilan yeuna aya dia yeuna nu keur usum-usumna nya nu koneng ngan hese bibitna itu masih kene Eta teh teu jantan beda dijual. anu koneng teh beda bibit atau kumaha? Jenisna mah arabica nu benta beda unggul variat mana gitu Hmm. Jenisnya mah sejenis. sejenis ngan Sejenis kan beda. Warnana warna koneng koneng. kipas panen teh teu beureum koneng Cek lamun maneh panen. Ka dieu geura. kan harus gitu Max video ada. Bang ngadukeun jeung Bagong. ah bisa kekes sok padigil kekes bajing kali padigil Coba selain tani kopi oge, aya tani ieu buat lain tani sih naon ngalaye tah kita ieu pinus. Kita pindah. Lah teh di cenah teh unggal subuh bah. Iya teh. Ngebacok teh. Semingon, bacok. Bacok deui ka nembe ka 2 minggon. Di ala eta nu getahna. namun pas kamari mah kamari sebareng jeung ngalai Kamari. Barang jeung ngala kopi betah. betah Kita kopi empan engke pan bulan depan Oh, gilanya itu. Hari betah kapan ngucur wae.
ahnya ya cika conge mana dijual we dijual conge enak urang tinu irung dijual Eta kopina atuh diminum. ya siapa rawas pisan kopi Taulan si jadi Abah. guys kalau mau owner kopi ya silahkan nyarios teh ka dieu ka Abah Didi Nah, ya kopi Tani kopi. asli, kopi Gunung Cijamu. kopi Gunung Cijambu guys pokoknya beda dari kopi warung toko beda pokoknya mah anu hayang nyaho kopi asli ka dieu ka kebon Cing, aing mereka nanya ke mana, aing kopi naon. jadi hari ieu mah kopi naon ya kopinya gini guys sengit Harumnya. kopina nu geus dikawinkeun eta Nah, ya kopi asli Anu disari disaring asep ya no ieu na prosesna. hari Abah. hari Cing, bah, itu nanti aya nu naros, bah. Amun amang hungkul ka dia wios, cenah gitu. Teh sawios. Wiosnya ngiring ngopi gitu nya. Iya, sok enak. Saulah ngabalanya banyak. Pentingnya mah ulah ngabala. Sopannya, bah. di mah soalnya ieu padukeun kan Tenang. Abah wawuh kanu kopi ti Iraha gitu atau Abah mah bukan kenalan. Aduh, pertanyaan. maksudnya teh pertanyaan teh Abah mengelola Kopi. tanaman kopi dari kapan bah biar teman-teman yang nonton tahu gitu ntar di video ini Abah nya tidak ada yang non gitu teman kayak nu mun di guru teh mah di guruan. oh jadi otodidak Nyadira aja, bah. oh Abah teh otodidak guys Orang dia tuh abah mah asli. Asli Hmm. orang Dia dia jantan langsung terjun lapangan di dunia kopi gitu langsung abah teh langsung proses di melakna terus ayeuna pengolahan kadang masarkeun oge alhamdulillah terus dugi ka Jakarta gitu. Abah mah acan ke Jakarta nya. Kopi nama atos. Kopi nama atos. Alhamdulillah. Terus lebat ka ditu. Subhanallah. Kopi itu di jambu merah. si jamu merah. Cijamu merah Ya. kopi Cijamu merah Kopi jambu merah oh kopi jambu merah di kedai Jakarta. Keluarga Robis. Subhanallah hebat guys Hmm. mengelola kopi dari tahun berapa bah Dari tahun 2018. 2018 lumayan bah Tak ieu nyuruh bot. Kopi jeung wajit. kopi jeung wajib Wah, Kamah bako. tambah bako. tambah kiripik cau Kirpik cau abah mah Si- materak. Kirpik cau na abah mah. tambah Aduh, good day iya. guys bukan endorse ya tapi mudah-mudahan channel ini di endorse good day karena channel ini butuh budget Ngirikeun teu kapten duit. nikmat pisan alhamdulillah adug-adugan gawe ayeuna kieu yang kieu salilana da Curhat. gadinya Jadi gedenya saung ieu teh lain ukur jeung nu tani kopi unggul gitu. Jadi lamun aya nu masalah sok ka dieu anu ambek-ambekan nya adug-adugan Kan gua arudan. nan teu narima jasa bunuh diri unggul ieu mah kitu. Ai keur neis mah mangga wae. Bade ngadon ieu mah. Bade ngadon ngaliwat nyeduk kopi bade naon. Kopi aya kopi asli di dieu. Ngan kudu me Me Hari yang nanti sa ucap hijib mah pasti anya banyak. di pasihan ukur saya. Mun hayang loba meuli syariat teh. gitu. Jadi kalau mau banyak beli aja guys di Abah Didi. Kolom komentar silahkan. Dipersilahkan perdagangannya. Aduh untungnya dagang geningan konten teh. Namanya kopi jambu merah. Laras lah. Kopi jambu merah. Mm. Mole aya mole. Dah. Mole spesial. lain meureun bah ieu teh
nya rencana tihanap teh hoyong terang saat can dipelakan ku kopi bagelana ieu teh naon kitu tah. Ya, Bah. awal Keleuweung keneh coba. awal nama ukur sebatas kieu teh can aya wisata can aya nu meula kopi ukur sebatas gitu ya nu ngadara mah jukut nu ngararit ngarasuluh ieu teh alhamdulillah aya nama aya wisata abah kadaresan ya kanu kopi Masuk ngebon ya, Bah. ngebon gitu yang mudah-mudahan ya seueur peminat kopi asli Ya. bawa pilih aya nu ti mana wae mangga biasa Kuraminya, Bah. Amang ngadon niis di saung abah Jadi tempatnya tuh guys, lokasinya di dalam hutan pinus sama perkebunan kopi nyatu guys. tempat wisata abisnya. Masuk dulu ke tempat wisata Ciherang, ke dalamnya lagi di pinggir sungai. Kalau ada saung kelihatan di sebelah kanan di pepohonan tangkal pinus sama kebun kopi. Nah ini lokasinya saung Abah Didi. abah Didi Abah Didi naon ieu teh gitu. abah Didi eta pami di nu seni kukudaan mah abah Didi metik Oh. Abah Didi. Tah teh bos sahiji anu ngabudayakeun seni eta naon teh? Singa Depok, Sisingaan. Tah ieu salah sahijina siapa? udah Subhanallah. udah Depok Udah Depoknya. seni budaya Sunda asli Asli. Tipe-tipe budaya kota Sumedang Aduh. Ternyata guys, bukannya main-main juga ke sini, tapi mendapatkan sesuatu yang Kopi, mendapatkan kopi, mendapatkan kopi. terapi tidak jenuh, mendapatkan gagasan, Kopi. wawasan. pop es Imak kumaha tukang kopi nginum pop es. saking ku bosenna eta teh. Juragan kopi. nyoba Juragan kopi. Nyoba tenan nyoba. percobaan ya mah tapi enak kopi lebih enak Kok ngojeng wajib mah Mbak? Wajib lah heula atuh. Wajibna bah. Keripikna lumayan rangu. Duka lulus. Wajib mana ieu nu kieu? Hah? Wajib mana? Garut? Enggak. Harita di dekat lemur Abah aya nya Bah, tukang wajib teh. tukang dodol tomat Harita. aya tukang dodol tomat keripik cau Dodol tomat kumaha? keripik Tomat bahana. ampe Jadi meureunan lamun tomat nuju hargana turun, BS na teh daripada dipiceun nya kata tangga dipasikeun saware di dodol eta keun ieu dodol demi keberlangsungan hidup. Cin. Demi ekonomis. bilih aya nu meryogikeun dodol kacang dodol tomat keripik cau keripik sampe Lebih bah. Tapi kalau nih bah. Suluk. suluk ya Sumangga wae. Kewet. alhamdulillah ya nya saung abah teh terus ka sumpingan orang bule di depan gitu ya Di depan. Sareng abinya 7. 7 tak sering iya 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 di Tak sumpingan bule. Sumpingan bule. Jantena kumaha maksud ka dieu orang turis. orang turis teh payunta kaya istilah nama non keliling Indonesia Keliling Indonesia. yang menikmati udara di Indonesia Da seueur wae nya wisata Ciherang mah bah. alhamdulillah seueur apa aya nama aya Puspa ieu teh Taman Puspa eta benten investorna
Taman Puspa mah Pak Haji Otoy sareng Pak Deni. Ari ieu mah kampung Ciherang terus pada perang deui Pak Haji Suherman. Iya. Oh birek gitu. Terus birek deui gitu. Kapungkurna sate acan Ciherang ieu janten wisata kapungkurna kumaha Abah? Asri pisan hutan atau Asli hutan. Nama terus aya investor mah dengan jantan pengunjung Ya, kemana-mana. Gini guys, dulunya kampung Ciherang itu belum jadikan tempat wisata asri pisan gitu tempatnya, akan tetapi ya ada bagusnya juga sih membantu ekonomis warga-warga sini dijadikan tempat wisata gitu. Tapi saya khawatirnya ya bisalah gitu kalian kalau main ke tempat wisata atau tempatnya itu di alam, cagar alam, tolong jaga sampahnya gitu agar lestari kan, manusia lestarikan hutan lestarikan pernapasan kita gitu, jadi aman lah, balance. Ya tadi kata saya juga ini lokasinya di Ciherang, Desa Cijambu, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Indonesia. Mbah, duh kepo wae nya abdi teh geuningan tataros wae teu naon. Teh sobio. Resep geuningan euy ari kalau bicara sama abah-abah gitu gimana nya? Resep lah. Ari abah kapungkur ieu kan di tahun sabaraha mimiting kelola kopi teh tahun 2018 nya. Pernah damel di nu sanes atau langsung terjun di dunia kopi, Bah? Abah kepungkur satu acan ngolah kopi. Pernah isalan sayuran di pasar Cileunyi, pasar sehat. Keng lami keng hampir sababaraha tahun lah. Mantap pas bojo abah eta tedamang abah langsung ke pasar deui. Sekaligus abah terjun kanu kopi, langsung ngebonnya. langsung ngebon kopi. Kumargi kopi natos karaos artosna dijantenkeun dugi ka ayeuna. Alhamdulillah Bah. Alhamdulillah. Didoakeun ku abdi sing lancar usahana, sing gara rampil sagalana, sing sehat. Amin. Didoakeun ku sararea guys. Sing dibabarikeun milikna disehatkeun, Amin. Alhamdulillah. sing dibagjakeun dunia akhiratna. Alhamdulillah amin. Janten mungkin sampai sini aja nge-vlog kita. Si emang geus nungguan suruh urang. Si Emang geus nungguan. Orang ge pada aya maneh jadi orang nanti sekalian ngalah suluh. Oh gitu. Pan niatna ge nyeun konten lain ngalah suluh aya maneh. Kan aing ngebaturan maneh. Oh gitu. Ya banyak. Ya. Nah, atuh mimilu. Oh ngabaturan. Siap. Si emak ini menyarek ku si abah ieu. Beratnya banyak. Berat. Ari ieu saha Bah? Halo. Halo aja. Halo. Halo teh ieu teh Pemenang. Di balungan. Pas iya Asep ya ti ya mah wah. Wah, sama dukun eta bah. Tos pada apa? Asep mah tos ieuna lah. Janten kalau mau tentang dunia kopi atau mau perkopian silahkan aja ke Abah Didi. Kalau mau persuluhan silahkan ke Abah Yuyus. Abang Yuyus ya. Tukang suluh dan di jalan alun suluh. Kalau ada masalah hidup, Batin. masalah batin, Kekayaan. stres, susah hamil, susah apa, silahkan ke
dukun Acep. dukun Acep sini guys. Nah, dukun Acep. Konsultasilah masalah hidup Anda ke dukun Acep. Keun. dibantu Dijajah aku doa. Kalau saya Penting. dan obot Penting ya mana. cuma bisa jol kieu Misalkan. we. Oke guys, sampai sini saja vlog dari channel Rian Obot. Tunggu video-video selanjutnya. Jika menarik video ini, silahkan subscribe, like, dan komen. Channel ini butuh dukungannya dengan cara like, subscribe, dan komen. Oke, tunggu video selanjutnya. Kudunya harus balik ya si Eman nungguan. Udah atuh. Aduh, enggak. Apa doang dukun sok. Indah guys, indah. Nah, kebun pinus dan perkebunan kopi menyatu. Pedalaman Ciherang. Mantap sekali. Ke mana Ujang Yuyus? Itu si Eman nungguan. Bah, abis bayarnya. iya mau Si Abah, si Abah si Nanti Eman nungguan. iya Aduh, selamat Iya, di jalan meni solehnya. Karunya. Aduh, Allah Akbar. Kade atuh. hati Si Ganu kaduga wae ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum. Rapes. Rapes Bukan sahanya. Airnya segar guys, dari alam asli. Aduh. Dingin guys, mantap mantap, langsung dari alam.